kurang kumaha ieu nya padahal mah ada beungeut alus urang teh usaha eukeur maju malahan usaha ku ayeuna hayang nyandung dan nepi ka hese ku zaman ayeuna hese pisan ieu aing lieur nyandung woi kumsalam ya Mang oh sehat atuh aya naon didinya iya ya perlu Mang di dieu teh perlu naon atuh kalau katengeunah hate moal kan aneh ieu tara-tara deh biasa didinya mah teh ieu teh jauh naon teh jauh naon nyem duit paling ge ka urang naon atuh erek minta nganter kasih bos Pendi teh bos Pendi eta nu juragan nu tanahna loba oh saya mah tuh bisnis gedean atuh heeh mana erek bisnis naon nya rek ngajual taneuh boga tanah boga atuh anjir ude tah pokoknya uang dengar oh siap tos heula siap anter tadi ayeuna hayu pokoknya awas mun bohong waktu adalah uang bener hayu dek oh gemangnya jauhnya jauh kumaha assalamualaikum waalaikumsalam tilang ya nak bos cager bos alhamdulillah iya masih aya perlu kasih bos aya naon aya perlu teuing tanya we atuh aya naon dek ieu juragan abi teh sebenarnya mung geus teu kuat ieu teh hayang beungar abi teh bade ngical tanah oh kebenaran atuh sok menuju Priyogi Priyogi sabaraha hektar sok saya di ieu lah aya menuju Priyogi pisan ya tuh atas di Canak tanahna oge di Canak heeh tanah di Canak iya aing mana mawa tanah naon nya tanah tuh kan abi bade ngical tanah tuh ieu tanahna subur coba iya mah dasar jalan macan anggeus batur mah hektaran lain dikeresekan mau ngajual tanah teh ngajual tanah mah lain nu kieu tanah nu badag lain naon dikeresekan saya mah ngirakeun we urang atuh enak apa lah tuh jadi mah di mana boga tanah hektaran boga tanah kieu hayang naon di dinya ngajual nu kitu nya hayang beunghar hayang rapi penampilan cenah di bos tinggal si bos mau bajuna gitu jalan mah di bawa tuh tadi teh apa bos teu apa teh kamarina ieu jalma teu apa can anggeus jalma kieu mah bebeja ka urang teh ngajual nya abi enak hayang rapi sih kasih masa bawa ka dieu lieur ya urang urusan jangan lamun hayang sih kasih bos sok segala diarasupkeun baju asupkeun oh baju celana asupkeun kudu dikajerokeun kudu dijerokeun nah teh tinggalina halus me katinggali rapinya rapi teh hampura teh subante aduh jual tanah teh aya we di ditu cing anu cager atuh bawa jalma teh cara geus kieu dibawa ka dieu atuh teu apa karena saya ngeluangkeun waktu jauh-jauh di kantor ya itu piduitan anu ratusan juta dok saya belaan da ieu Mang Yana tuh da impona tuh da meyakinkan jual tanah teh si Gia teh bener ngajual tanah kurang teh hayu ya urang kasih bos Peli kurang teh Mang Yana mantap nelpon abi geus rapican baju geus dikajerokeun astagfirullahaladzim kunaon rapi kunaon nih mana kek ieu leuwih parah ieu nya kan biasa mun hayang rapi baju kajerokeun geus kajerokeun karesek tuh nya parah sekurang cing Mayana duh aing sia-sia waktu teh terbuang ya terbuang ya jual tanah maksudnalin dirapikeun kieu asupkeun ka jero ka dieu ngopi ge jadi ayo balik jadi temut ngopi ge kita nu salah teh hanya si Mang Yana tau di dieu alhamdulillah ari boga kebon sorangan mah hayang nyambal kari metik bandingan cengek teh keur mahal di pasar teh 100.000 kitu ayeuna teh sakilo teh dibandingan aya pajak PPN segala naon ari PPN teh teu ngalalarti duh nih sarana pikieu nya biasana sok aya teh nia tumbuna inul mana asa geuman tapi sugan engke dihareup sugan aya jelema aya teh Nur junaon teh Nur iya metikan cengek kanggo nyambal bade ka mana Nang Yun iya bade ka susukan ya abi bade nyeusuh aduh meni hawatos atuh tos sonten nah itu anter lah abi ieu geus seueuna geuning seueur nya atuh yeuh hawatos hayu tuh tuh tingali walunganan oge mikir kitu da aya namanya gebengan usum hujan kumaha tuh teh jebanya susun teh loba isupan jebat ku si abana ada dipake kumaha tuh kira abi mah rek sarangan we ya nya ditu nya nuhun ya teh ya sok Yana heuy kieu ari ngajual tanah tuh tinggal teh itu jang apartemen kan
tuh katongna keur dibangun. Lain si jalma anu tadi can angeus ngajual tanah di keresekan. Teu apal saya teh jika resekan. Oh iya deh boga ieu teh. Iya sarua ieu teh. Lega tuh Ieu bulan kamari ieu. Kela. Iya teh bos. Mun teu salama ya wahangan-wahangan ieu teh di dieu teh. Saya butuh yang waterboom, yang kolam renang kada. Aya. Lokasinya belah mana? Aya di tukang lamun si bos aya minat. Ya. Urang tingali. Kagok ngareneng masih perbatasannya. Ngareneng bos pokona mah kieu. Eta nu kitu. Urang tingali we ke wahangan heuh. Bener. Sugan cocok. Siap. Ayo. Bener. Ibu walungan teh tepat. Teh adem bisa nih teh. Enak ini. Nah, ini rencah. Bekas ngadira. Mana lokasinya kayaknya? Iya tah nu ieu. Ieu wahangan ieu bisi perlu tah. Alus ieu mah. Bener ya di Bandung saya. Atuh caina oge tinggal harara dek kitu. Bener aing mah. Halus. Bisi perlu mah. Perlu atuh da kagok deket komplek yang kena deket. Kek. Aya awewe. Alah. Tinggal. Dirinya ngomong kembang desa teh mana? Iya, anu disebut kembang desa teh. Oh, iya nang Yuyun teh. Si bos pas kamari ngomong. Eta awewe Nah, teh. urang teh harap betah di dia aing kagok lah. Cicing. Tinggal. Eta anu diomongkeun. Lain dirinya hayang sabaraha urang dibere ieu mah. Aya pokona mah. Nah, hayang sabaraha sakur. Sakieu tah. Atuh masalah leutik nu kitu mah. Tuh, tingali. Eta si Kia. Ayo. Dia tanpa angeus kene wae jelema ieu.